Eti, mana yang mengerakeun dipercaya teh duit bansos dikorupsi. Bener bah, Eti rumasa Hanas dinuhunkeun ka maneh teh Eti geus nguruskeun bantuan. Ngadon di korupsi. Wayak kieu geus beres gawe Jon. Lain teuing lamun ku sorangan ting beres iraha da ieu untung aya inai mantuan euy. Nah, kalakah nalongkrong lain digawe. Da geus beres nih gawena oge. Gancang geuningannya beres gawena teh. Kan ieu dibantuan ku si CS ku jadi we beres gancang. Di mana ya Cek? Iya, geus ti warung sangu, meuli dengan sangu. Nah, Ucu tuh masak itu. Kagokna rek masak oge. Keur sorangan mah meuli asakna weh. Lain Cek hampura imah Cek nya, lain mapagahan kanu jadi lancek. Cek nangan deui atuh pisalakieun. Keur betah hirup sorangan Jon. Rada trauma rek rumah tangga deuna oge. Jon, kamari nuhunnya duit bansosna. Teu kudu nuhun ka Ojon, kan Ojon mah di dieu selaku ketua Karang Taruna, gawena ngan saukur nepikeun hungkul. Nya kan, Ojon mah geus jujur mikeuna. Teu jiga si Eti ngadon di korupsi. Nya Jon, mana mah alus, jujur pisan. Jadi kumaha nya Ojon mah jelemana teh teu wani we kanu lain hakna mah. Ya matakna kamari oge si Eti langsung kapanggih lamun nyokot duit anu lain hakna. Nya Cek, nih teu nyangkanya si Eti jahat pisan. Duit bansos ge nepikeun ka ditilep. Cek, lamun aya nu jahat siga kitu, ku ece rek dikumahakeun. Nah, Lamun aya nu jahat ka Ece, cukup we disenyumin aja. Anu bener, inana kapok Cek kitu teh. Kapok kumaha nai? Nya ida teh pernah siga kitu. Bangsat asup ka imah. Ku inai teh disenyumin. Ngadon ngasongkeun bedog Cek. Reka mana Abah menirusuh kitu? Rek imah Pak RW Cek. Aya naon di imah Pak RW? Rek laporan Cek, itu tahanan kabur. Tahanan anu kasus bansos teh Abah? Nya Cek si Eti. Curiga ieu mah aya permainan jeung nu ngajaga tahanan. Nah, Abah bisa kabur kan digembok. Kieu Cek, tadi cek di CCTV. Ternyata si Eti bisa kabur teh nyokot kunci anu ngegantung dina penjaga tahanan Cek. Kebenaran eta penjaga tahanan teh kasarean. Kumaha tuh Bah? Mangkaning can disidang. Heueuh Cek, puguhan. Eta duit itu dibawa kabur ku si Eti teh can sapet kasita ku Abah. Ngeunah we si Eti kabur mawa duit gede pisan. Nya heueuh atuh Cek, kieu we ayeuna 50 kepala keluarga kali 500.000. 25 juta Bah? Heueuh Cek, apan keur urang mah eta teh lain duit leutik. Komo Cek, keur jaman segala hese kieu mah. Sagala hese kumaha ari Abah? Rek naon ge Cek dipersulit. Hayang buka usaha. Hese. Komo mun hayang ngandung Cek. Skateboard, sketsa bodoh. Skateboard. Nah, Jon wayah kieu geus balik. nya geuningan waya geus beres. Bil panggil jeung si Abah, cenah mah rek ka imah Pak RW. Rek laporan si Eti kabur ti penjara. Hah? Kabur? Ya. Nah, apa bisa kabur Cek? Meniruwas, eta cenah mah gara-gara anu ngajaga tahananana kasarean. Mangkani eta si Eti can disidang. Ya, tapi jika nama si Eti kaburan can jauh dah, Jon.
Tapi da anger imah kudu dibewarakeun ka warga yen si Eti teh kabur. Ih, nekat pisan dah si Eti mah. Terus kumaha nekat si Eti mah dibandingkeun jeung Ojon mah? Aku mah kitu, Jon. Sanajan eueuh nu ngingetan dahar, Ojon mah nekat we dahar. Nya ada lapar, Jon. Bener jalan ka dieu mah asa pere. Kek. Tapi ya jika tapak jelema jalan ka dieu mencurigakan ieu mah ya. Urang telusuri ya. Waduh, aya awewe keur sare euy. Geningan si Eti ieu mah. Hei, hudang siap bangsat awewe hudang. Ampun Eti ulah kumaha ya. Ampun. Nah, maneh aya di dia Eti? Eti kabur ya. Eti tebetah di penjara. Kabur. Aya ulah tarik teuing. Lamun aya bisa jaga rahasia, ku Eti bagi 2 duit bansosna jeung aya. Moal kagoda aya mah ku duit sakitu Eti moal. Ku Eti bonusan. Dieu. Angger Eti mah lamun geus ngagoda ka ayah teh. Ayo atuh aya mumpung sepi usaha saha. Siap atuh lamun kitu mah. Siap naon ya? Siap mendengarkan keluh dan desah Eti. Sore-sore Eta aya perlu ka Ayah Amir. Biasana wayah kieu geus balik gawe. Kabeneran Ayah Amir teh can datang. Jika nama ngalembur, aya naon kitu Neni? Eta aya diobroleun. Suga di tempat gawe Ayah Amir aya lowongan gawe. Eta alon ini geus 3 bulan nganggur. Oh, nya kayak kuaca dibejakeun ka Ayah Amir. Neni, geus panggil beja can. Cenah mah si Eti kabur di penjara. Geus tapi da jiga nama kaburna can jauh, masih kene aya di lembur urang. Nya ada si Eti mah pasti linglungeun lamun ka kota mah. Ya maklum, di kampung. Naon Neni nempuan wae HP. Janjiannya ka Bogornya. Tuh iya tadi Neni ngawe ka Bogoh, tapi na can dibales wae. Kasarean meureun Neni. Kasarean jeung awewe nu lain. Kumaha bah, geus kapanggih anu kabur ti penjara teh? Acan tong, tapi abah ada geus lapor ke RT jeung ke RW. Nya bah, meh kencang katangkap. Tong, pang nama duh. Mau kabur duit bansos. Nya bah, teu nyangkanya. Nya tong, tadina abah teh percaya ka si Eti. Gede bohongnya bah. Eta tong, matak abah mah paling teresep ka awewe nu gede bohong. Tapi lamun ka awewe anu gede bujur mah resepnya bah. Jero anu beureum teh. Wah boa teu kaseuseuh kitu.
Bunda, Hah? ayah indit gawe heula nya. Oh nya. Nah, eta ngawadahareun ke tempat gawe ya. Ngahaja ngarah irit, Bun. Halus atuh ari kitu mah. Nya kan uang jajan anu ayah bisa dikabundakeun. Bener. Atuh geura init gawe bisi kaberangan. Kade ulah poho, daharnya bisi asup angin. Nya atuh Bun, karena ayeuna teh cuaca teh keur teu puguh. Kadang hujan, kadang panas, kadang kangen terus ka Bunda. Hati-hati ya. Kemananya ayah Amir? Cenah sukene sameme gawe rek ka dieu heula. Coba Eti lapar. Baju jeung celana jero can diganti-ganti. Eti pasti laparnya. Ya, kabeneran ayah mawa dahareun selai gulung, kiripik, jeung minuman seduh. Ti KWT tali wargi. Lamun rek pesen eta ka mana ya? Tah, tinggal telepon we di dieu tah. Ya, Eti lapar pisan ti peuting, coba katirisan. nya engke dahar ku Eti. Tah, ieu celana jerona. Nuhun nya ya. Penting aya jang ganti. Nya atuh. Ayah rek init gawe heula, bisa kaberangan. Ya, moal ieu heula. Engke we balik gawe ayah ka dieu deui. Nuhun nya ya. Ayah meuni bager jeung perhatian pisan ka Eti. Nya atuh. Ayah mah perhatian. Lamun Eti hese dahar, ku ayah dihuapan. Lamun Eti hese lempang, ku ayah diakod. Tah lamun Eti hese salat, ku ayah disolatkeun. Tah kitu bah caritana teh. Nya bah, inai manumpo pisan. Kumaha ayah Amir melindungi si Eti. Ari kitu mah berarti si ayah Amir sarua jahatna. Kan geus puguh heuh si Eti teh salah. Nah mah dilindungi geura ku si Ayah Amir aneh dah. Pokona mah kudu benang dua nana. Iya mah geus jelas. Sakongkol. Atuh ayeuna kudu kumaha atuh bah? Ayeuna mah urang nyusun strategi penyergapan. Kira-kira jam sabaraha mulaina urang gerak ieu? Nyati ayeuna weh bejaan warga anu bisa dipercaya supaya siap-siap. Jeung omat. Ieu informasi ulah nepi ka bocor soalna target bisa kabur-kabur. Atuh ai kitu mah kumaha lamun penyergapanana jam 3 sore wae bah. Tah, alus Nay. Nuhun nya Nay. Jon, geus gawe barang. Sami-sami Abah. Soalna karena dengan cinta kita bisa menyatu. Bisa menyatu malin ku cinta atuh Jon. Mana tuh? Ku sangu Jon. Dulu itu target geus katempo ti kajauhan. HP ece asa teu ngeunah kieu. Kalem ce, ayeuna pembuktian kesetiaan cinta Ayah Amir ka ece. Katempo atuh. Otak si ayah Amir menan si Eti oge berarti eta cinta ayah Amir ke jemul palsu. Nya ceuk, inai mah jeung si Ojon nempo pisan atuh kumaha perhatianna ayah Amir ka si Eti. Geus ganeng-ganeng. Terus we manasan HP ece. Teuing, target asup ka jero saung. Geus cepet, kana urang dengikeun we. Ayah geus datang deui. Nya atuh pan geus janjian jeung Eti. Hayu atuh ya. Hayu naon? Ayah moal kagoda ku awewe anu jahat, koruptor anu geus karugikeun rakyat. Ayeuna mah hayu milu deui Ampun, ka panjara, embung ya. Ayo. Ampun, embung ya. Ayo ulah ampun
Yuk. Nah, ayeuna maneh asup deui ka penjara. Awas mun maneh keluar deui. Sewa ampun pikeun maneh. Nungguan si rasa sarerea Cina duyut mah tempat gayana. Yo, skateboard, sketsa bodoh daripada urang menjadi cita paruku. Mending surah seri sunat segel babarengan. Yo, skateboard, sketsa bodoh. Suka buka tokon jangan memikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard,